lamun urang nyaritakeun maut urang geus sering tepikeun kalamun ditawarkeun tapaeh kanu kolot ulah urang nu ngora mah beureun mun ditawaran moal wakadaek ieu nu kolot teh. Ya kira-kira jamereunna mah geus kadaluarsa ngaji kira-kira lamun maot isuk daek can daek keneh bae. Ya Allah padahal mah di pangsenang-senangna maot lantaran geus teu aktivitas teu kudu digawe teu kudu tani bahkan teu kudu salat teu kudu puasa. Jadi sakumaha tadi cek aspuri atuh geus bae zamata ibnu adam in qata'a selesai mantap nikmat maut eta geunah maut prek segala rupa prek. Jadi tinggal orang menikmati hasil amal orang. Eta si sok dicaritakeun bahwa di jero kubur teh cenah sepi, di jero kubur teh cenah poek, di jero kubur teh cenah sempi. Bohong ternyata di jero kubur teh rame neleuwihan ti mall wae di Tangerang rame. Bohong lamun di jero kuburan teh sepi bohong lamun di jero kuburan teh poek bohong. Di jero kubur teh ternyata rame luar biasa. Kaparangi ku urang di jero kubur teh jeung nu ngaran Remi gaple kreditan jeung kamari nonton main bola araya kabeh araya lah. Tah kuari geus dibejan ngaji pendi bahwa di jero kuburan teh rame kumaha kira-kira daek. Masya Allah. Lamun urang lembur mah urang lembur nutu masantren teu ngaji ditawaran maot embung teh wajar lantaran nu bakal ka kubur teh babaturan manehanana nu karitu. Panahi urang mah mun maot kapanggih jeung kitab jeung salat hajat jeung salat tahajud azok tahajud dengan kaparangi jeung ngaran sodako eta teh akan dibentuk-bentukeun di jero kubur teh. Ieu saha ieu kasep amat. Oh abdi teh cenah ieu teh salat. Masya Allah karim. Ieu saha ieu kasep amat abdi puasa. Hari ieu abdi sodako. Hari ieu abdi tahajud. Kan senang tah urang di jero kubur kaparanggih. Dumantak para aulia Allah, para solihin mah maot eta nikmat. Kapanggih di jero kubur ku Haji Pendi. Ieu saha jore amat ya. Oh iya abdi mah sok lamun jualan karung dioplos. Ieu nu jore ieu bohong. Nu ieu menipu. Ieu tah ieu menyedekeun si Mbak. Araya kabeh bakal kaparangi di jero kubur ternyata rame.
Masya Allah ramekeun jero kubur ku urang supaya orang betah di jero kubur ramekeun ti ayeuna jang batur-batur urang lamun urang datang ka jero kubur tilu nu milu nu dua balik nu hiji makan milu bae amal urang timimiti di jero kubur milu ngabarengan urang moal pisah kajeun kukumaha terus we ngabarengan nu paling bahaya engke ketika dibahas urang kan iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi teh pan aya yaumil akhir teh hartina poe terakhir nu mantap disebut poe terakhir la laila ba'dahu eueuh peuting ka ditu mah beurang bae geus eueuh poe Sabtu jang gajian eueuh jegle na geus eueuh sia masalah setik bantu wajar we eueuh sepotek eueuh cinglu geus tinggal poe we ka ditu eueuh peuting disebut yaumil akhir urang percaya ka Kangjeng percaya ka yaumil akhir nah ieu ketika kiamat engke dihudangkeun deui ba'ats ngaranna digiring urang ka mahsyar ketika Kangjeng ditaros ya Rasulullah tepatna mahsyar di mana cek Kangjeng Rasul di Yerusalem Masjidil Aqsa di berbagai negara Baghdad Turki Yaman Indonesia harudang kabeh digiring kabeh ka mahsyar urang dieu dihudangkeun ti kubur berangkat ka mahsyar tempat kumpul ya Allah mantap kuari kudu geura kayahokeun heula jalan-jalanan besi nyasab ke lain ka mahsyar ka kadi itu di Kebaduy bahaya ngajauhan tah ieu mahsyar Kangjeng ditaros ya Rasulullah hari eta berangkat ka mahsyar teh naik naon ya Rasulullah Kangjeng nyarita nyarios ngawaler saur Kangjeng jelema berangkat ti lemburna masing-masing menuju mahsyar teh beda-beda wa minha diantarana aya anu arraqibu naik kendaraan bangsa Timur Jaya naik kendaraan batu jana naik kebo kebeneran kebona meulina kurang beres tengah jalan ngegedep kebona tuh Masya Allah bangsa kiai-kiai anu ngalaksanakeun korban jeung sedekah ar-raqib naik kendaraan wa minha al-masyi ala rijlaih aya anu lempang suku kieu ka Yerusalem Masya Allah karim tapi aman datang sebab make amal perbuatan ayeuna wa minha aya anu berangkat teh ala wajhihi beungeutna dihandap sukuna di luhur coba bayangkan ke orang suku di luhur banget dihandap ya karim Masya Allah renung-renung ku urang ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung urang masih kene aya kesempatan jang tobat ka Gusti Allah
urang mengerenungkeun eta Masya Allah mualila kan maot anu isuk-isuk sehat lohor maot lohor sehat asar maot lamun geus boga amal bagus bahkan geuna nah iya ya anu make beungeut teu kaditu leumpang teh nu paling bahaya wa minha di antara anu leumpang teh deui ala suratul Qiradah beungeutna kos monyet